Bismillahirrahmanirrahim. Urang nyobian maca dongeng nurutan Ki Hasan sareng Teh Cici nya. Dongeng judulna Sireum jeung Japati, kengeng nyandak tina Google. Kieu dongengna teh. Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledat. Pluk ragragana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbe palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah. Manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan. Tulung, tulung, ieu kuring rek tikarelep. Tulungan. Kabeneran aya Japati kecindetan dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati teh karunyaeun. Geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati. Anu geus ngalepaskeun manehanana tina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindetan deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan teh. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna ke keteyepan. Tetalangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Japati, buru-buru gerah hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai. Jawab sireum, ari eta mah kapanan kawajiban sararea. Nulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah, kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan teh. Abdi oge gaduh sisindiran ya, kieu geura. Itu lain lang layangan, manuk heulang puputeran, hirup teh teu sorangan, kudu daek silih tulungan. Cekap sakitu we nya dongeng Japati sareng sireum teh. Alhamdulillahirabbil alamin.